belanja. Oh, dah baju yang bagus oh. Baju anyar dah jeung lebaran. Bagus tuh. Baju lebaran sih dipakai ayeuna sama Met. Atuh kajen lah, kalau lebaran kau dipakai deh. Mangkana tuh, mereka lagi cari coplokeun ku aing. Apa ka ciri anyarna? Saya sebeliin baju lebaran encan ku salaki sia, sieu cau. Encan jamet. Waduh, encan apa emang mau beliikeun da? Tinyaho ieu salaki aing jajan ngomong-ngomong lamun meh anda beli baju lebaran. Moal meureun da. Salaki sia bagus di mana? Jeung beliikeun baju sia. Ya kebodal-bodal ge can kajual. Tinyaho lah, geus aing menek balik masak. Coba sia da tiba hadek aing. Hirup sia mau belangsak kitu jeung aing mah. Beli baju lebaran deh ya. Hai, rup-rup, kunaon sia? Eta sia kosan sedina amat banget nih. Bawaan ti orok, kos kieu beungeut aing mah. Poho aing paling banget mah pisi dieun bae. Geus mah berusaha dah. Lo ngaganggu aing. Ai, pan ngusir aing sia. Neuk naon tuh sia ti dieu? Cenah geus lain batur aing deui. Oh, jadi sia geus teu nganggap aing babaturan sia deui. Oh lambung aing mah babaturan jeung sia, sia masuk ngagobugan aing jeung si Memet. Oge aing hampura ke kamari maing hilap. Hilap si cering ngagebugana. Atuh hilap bae maing nah. Iki urang damai yuk. Mung lah. Bek cak kiai ge jadi jelema mah ulah dendaman. Lamun aya jelema anu minta hampura kudu dihampurakeun ku urang. Oke, dihampura ku aing, tapi ulah kitu deui nya, ulah ngagebugan aing bae. Oh, santel ge. Tah kitu. Bun, ay bunda po naon, ko balik belanja, tampang nok nu bete gitu. Cerita kaya ya naon. Ayah sadar tuh sih, lamun lebaran saminggu deui. Nyaho aya ge lebaran saminggu deui. Emang aya naon gitu? Terus bunda nepi balikeun bajuna iraha. Bun, geus ulah hayang meuli baju-baju segala. Aya nu gitu buka duit mikiran jeung dahar ge ripuh. Diembung, pokoknya bunda mah teu hayang nyaho, ayah kudu melikeun bunda baju lebaran. Isin ya ka tetangga, benya bunda teu make baju anyar. Aduh, sia mah bun, kasalaki teh au pengertianna. Nyamun kebentang deur ayah can aku. Atuh makanan sudah jual eta dangdeut. Atuh kesajing, deuleuh nu daekeun. Aya nu daekeun mah beulem be eta kebona. Jeung naon tuh? Jalaku henteu. Kula moset aing ngomong menang ayah melak capek-capek kesangge menikah jubur-jubur eta melak dangdeur. Men ditah beulem bae. Geus lah, pokoknya lamun ayah teh bisa melikeun bunda baju lebaran, ulah harap ayah bisa SD di kamar bareng jeung bunda. Sampai iraha, Bun? Saumur-umur. Eta sia bahaya gitu mah urusana. Kemana ieu neangan duit jeung si bunda meuli baju lebaran. Dit, udah ke mana? Udah ke pasar belanja. Oh, ayo atuh kurang anter. Bisi belanja loba, kayak kurang dibawakeun. Emang daek beneran mau ke belanjaan Dita. Oh, ayo kayak kurang dibawakeun. Ayo atuh. Beneran dasar maker haresen yang tukang kulit panggul. Eta sia, urang dianggap tukang kulit panggul gitu nya. Atuh lain kitu Jo, emang lagi Dita keur bingung neangan nu mawakeun belanjaan Dita. Oh, emang belanja non bae sih? Cuma beas doang sih 2 karung. Beas 2 karung. Heeh Jo, kabawa meureun ku Benjo mah. Aduh, Dit. Kok betung bejo ngaradak mulus kieu nya? Kunaon Jo? Aing ngising Dit, teu kawawa. Hampurannya, bejo yang teu bisa nganternya. Aduh Jo, kok kitu sih? Hampura Dit. Ku aya bae maneh mah Jo. Ya Allah, kudu kemana udah nengan duit yang belikan baju si Alda lebaran. Asana matang ditalak kayo mah untuk belikan baju lebaran. Men, kunaon sia? Kuri baru sih ngaing lah. Mesti kunaon tuh?
Pusing aing Jo, pabedyakan aing to ngabelikan baju lebaran. Aduh, Min, kos gitu guys sama dijen pusing. Belikan be karung, terus jahit jadikan baju yang si Alda. Eta sia emang kenapa menjikan aing bebegi sawah ditambah ke baju dina karung. Oh, nah, lagi bebegik sawah udah dipakai dina karung mah. Atuh lah sakitu pamenjikan aing urung herang, nah diseruakeun yang bebegi sawah. Lamun set aing ngomong. Oh, Min lalagaan ge. Hi. Tonyaun pamenjikan aing panggelisan meureun sakecamatan Tenjo. Oh, pemajikan nama gelis mani herang. Tapi ai salakina. Masya Allah. Emang aing kos kumaha sia? Pokok goreng kos tutut. Eta sia haram dia ada sabenjo. Bawanian nyebut aing kos tutut, saking gantengna cak main ge. Cie, keur kayana ya. Apa geus ci LBK inisiatif jeung hirup eueup. Ih, ganeng semet sok ulah digosip bae. Nyau, datang-datang. Dan jelas tuh, baju yang bagus sobek. Anyar tah. Atuh lah baju anyar. Tuh, merek nage. Jadi coplokeun ku aing tuh, apa kanyan ku Saria. Bagus ya. Hak dong. Terus baju anyar sia mana? Birakuna lebaran teu meuli baju anyar. Kami mah teu meuli baju, Met. Waduh, karunya amat sia dah. Sing salabar, geus wadi lamunan, sing aredan seduaan. Dak, aya tuh baju di imah anu teu kapake, aya bung sia. Guys, baju urut sia meureun. Jadi pakai acan ku engge, sumpah be. Nu bener, Met. Aing hayang ge aya can dipake mah ku sia. Bener sih hayang. Oh, hayang. Oke, tenang bek, dibikin ku engke sia. Asik. Sia tip hayang embung, soalnya baju dua di maeng tuh anyar keneh. Mistip, daek itu daripada orang lebaran teu pake baju anyar, isin pan. Oke, Met aing hayang. Bener sih hayang. Oh, tapi bajunan heula ya. Baju partai dak. Sia. Pinekeun. Namanya kampanye meureun. Amin, sakernahan di dieu. Mak, Sakernahan di dieu. amin keur pusing, Mak. Pusing kunaon deui sia? Si Alda ngambek kang meuli baju lebaran. Atuh beulikeun Min, pirakuna teu kabelikeun, anak can boga karek pamajikan doang hiji. Pugusan teu boga duit, Mak. Ih, Ai sia kumaha sih Min? Mangkana ai can bisa gawe ulah sok-sokan hayang geura kawin. Akhirna kieu kan karasa ku sia. Oh, Mak, tapi kumaha deui ge, jang geus kagol. Mangga sia duit jeung sia. Pamajikan sia beulikeun baju, sakalian sia meuli baju. Kos kitu bae eta baju. Serius, Mak, ieu duit ngamin. Enggeus kira ka ditu geura meuli baju jeung lebaran. Siap, Mak, atur nuhun jasa. Aduh. Pokoknya mah doang. Zaman nu paling bager sia dunia pokoknya mah lo pete eureun-eureun malah. Puguh kolot makarunya bae ka anak mah. Geus sia geura balik ka ditu lah. Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. 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 Lihat dong. Lihat. Eta duit ya? Duit. Coba ya dulu. Ya asli apa palsu ya? Itu asli lah. Iya jeung beli baju bunda kan ya? Tapi aja beli kayaknya baju anyar jeung lebaran. Ih, naon sih? Ayo mah udah kudu beli baju lebaran lah. Dibelikeun ke kolor bae ku bunda. Eta siamanya lebaran pakai ke kolor. Holah, jeung ka mana moal. Ku tega sia mah bun, geus belikeun koko jeung samping bae aya mah. Tah, hamun kitu mah bunda ge setuju ya. Oh geus hayu shopping. Hayu, tapi ayah salin lain ya. Emang kunahan gitu? Jaya mah ganteng bae na pakaian naon ge. Ih, naon sih? Geus geura sarin heula. Bunda ge neuk sarin heula, neuk dandan, menyen neuk shopping sih make baju kos kitu. Kos anu kaleuweung bae. Oh, nyabut kan urang neuk belanja ka mall. Oh, makana aya nu keren dandanana. Oh, siap. Ayo. Segena sih bener be. Alus bahan oke. Beuh, ieu para jomblo-jomblo abade ceritana kereonian tah. Ganeng si Jo, lo ngomong. Weh, baju anyar sia mana?
Tuh, baju anyar aing tuh. Halus ya bahannya ge. Sengit sih ya, sengit kena bener we. Oh, dan ya, sengit baju anyar Mamet. Atuh lah, jus iraha. Kayak gimana lah yang isuk. Mantap, Jo. Terus orang iraha tip. Kayaknya lah lieur aing. Punten, juragan nek lewat. Tasya. Dek mana sih lu jauh rapi amat? Neka emol. Banyak kamu mah bedok, nebuar cabul siapa. Nora siya kabehan ge. Manyang dandan rapik yung ganteng aduh. Menya disebut nek nuar cau sembarangan. Nekemol si bawa golok. Atuh jeung jaga-jaga lah beuing pamajikan aing aya nu nael tinggal dikarek kuing beung na. Udah buka duit jadi ke mall. Oh, bener. Tanyahuan pun. Ieu naon dak? Buka duit di mana sih, men? Mentas ngajual ginjal Tasya. Sembarangan pakai aing ngebadu geneh. Saya udah beli baju, Min. Ya, beli baju cari aing ya. Emang menang beli di mana? Di mall. Oh ayo ya, kurang ke mall. Siap. Awas, juragan nek lewat. Bagus ya. Masa kurang baju Adisa dipakai? Buka atau baju buka? Bunga. Bunga aing. Ayo balik, ayo. Mak. Pakai baju Adina. Ayo. Bok dari sini demi. Awas ya, boy. Ay, baju ada lang geus pamer geus panggil. Buka atau bajunya buka? Buka bagus ya. Menyacek dibikin baju, Mak. Lu dibelikin baju ya, di. Menyacek dibelikin baju. Badung ya buka.